nganu indah di Pasekon seberang Ordoyong aya kampung aya hiji didinya naon cenah satu kuburan barang kagali ku jalan karena aya perpindahan barang digali teh eta jasadna ternyata teu busuk teu buruk. Seorang nini mau tangis 7 tahun lami barang digali kain kapal teh teu busuk teu buruk bahkan wangi. Diteruskan kata tangi naon amala si nini hebat luar biasa teu busuk teu buruk balah kain kapal lagi wangi. Sugan tukang sholawatan biasa wae, sugan jeung tukang sodako atara sodako. Nah, ona kuku hebat, benar diselidiki ternyata ibu-ibu eta teh sabar di pang nyandung. Kira-kira eta ibu setuju teh Bu? Sarerea nu ngagiringkeunana lain Satpol PP. Lain Hansip. Jahanam kehet. Nah, nu ngagiringkeunana. Jahanam. Diudah ku seureun neraka, amang boroning bisa nyumput. Teu bisa, boroning kudu nyumput, tinggalan saeutik bujur momot. Diudah ku seureun. Tadi dinya mang bakal aya jelema anu pangrugi-rugina, pang naon cenah nalangsana bang banget siksa. Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah, asyadun nas nadamatan yaumal qiyamah, asyadun nas adaban yaumal qiyamah. 3 interpretasi hadis. Bang banget rugi di poe kiamah, bang banget nalangsa di poe kiamah, bang banget tersiksa di poe kiamah. Saha rajulun amang. Dipasang ku isim nakiro supaya elastis. Sebab nakiro bisa dikembangkan besar, bisa dikecilkan. Elastis. Rajulun bisa setiap lelaki, rajulun bisa seorang lelaki. Saha nu paling rugi rajulun bab taglib cek si ibu-ibu untung aing lain. Mang wamroatun jeung pamajikanana sarua. Nu rugi teh nu banget nalangsa, nu banget siksa teh rajulun wamroatun rek lagi rek awewe heug di alam dunia amkana hutolabul ilmi kaburu kana mingguan kaburu kana pangajian kaburu lamun masantren kaburu lamun jangan masantren anak heug teh palam yatlubu teu maksakeun masantren teu maksakeun ngaji teu maksakeun mingguan di poe kiamah barang bubar reka padang masar bang rugina bang nalangsana bang banget di sana jalma nu kitu nutara ayeuna mah Suraseri juga bangsa can beuneu. Suraseri batur kos nanya ka polisi nanyakeun Pak di mana cenah bangsa teh busi kehet maneh. Can beuneu. Suraseri ayeuna mah kalantang kulinting mamawa miyong segala. Abong-abong gagah perkasa seorang pemuda duit loba motor ninja. Ya duitnya berjuta-juta berani memawa anak tetangga seorang Anda dibawa ke tempat nubala dengan Cibuni teh ya anapun tangkal camara diuk berdua bawa sasaha setan ngagoda nggak terserah Anda akhirnya jadi parabola parawan jebol di parung payung aya tong dibejakeun ayeuna mah can karasa bahwa pentingna ngaji kayak barang bubar urang rek mangkat ka padang masar di dinya karasana jalma tara ngaji. Lihat ibarat seperti ayeuna asal can beunang mah Suraseri we kalantang kuliting pek tewa ku polisi si eta nyata cenah mencuri dibawa kata polisi babak belur ku polisi geus kitu kakarang karasa. Maka daripada orang nalangsa jeung disiksa jeung rugi engke meuni kene ngaji ayeuna siap ngaji resep ngaji ngan jalma di pangajian mah sok loba aya nu pundungan teu kaop kacenta diceritakeun ku ajengan teh waha mang amang teh tong sok daftar bank emo bojong larang aya bank emo Kullu qardin jaronaf an fahuwa riba. Kullu qardin setiap pinjaman jaronaf an narikana keuntungan. Amang nginjem 1 juta mayar kudu di 1.200.000 maka nu 200.000 bahwa riba eta teh rentenir eta teh riba. Cempling.
jelema mah geus biasa kana riba, ida doharo zina wa riba bi qaryatin adinallahu bihalakiha, di mana geus dohir merajalela nu tadi teh dibawa-bawa jadi parabola teh. Merajalela perzinahan, merajalela riba rentenir, maka Gusti Allah ngawidian eta kampung dihancurkeun. Makaning aing 8 bulan deui cenah. Eureun moal. Sabar niatan eureun. Barang geus bae 8 bulan. Pak Haji kumaha? Lanjut. Sing dibere topek hidayah. Sing dibere topek. Uy hande kanu tadi. Jadi beliau perbedaan jeung urang adalah beliau akul ilmi al-alim tukang ngaji. Ningali sapali teks hadis mang anu tukang ngaji mah alima ajingan mah nu ngamalkan ilmuna eta jasadna moal busuk moal buruk. Insyaallah beliau moal busuk moal buruk. Asyratun lam yabla ajsamuhum ba'da mautihim. 10 jasad di jero kuburna moal busuk moal buruk. Hiji al-alim anu moal busuk moal buruk teh ajengan. Kedua al-ghazi jelema nu sok perang fisabilillah moal busuk moal buruk. Katilu al-muadzin tukang adan. Urang ajengan lain perang teu wani geus adan. Aya paket surga moal buruk-buruk. Jadi ayana badana moal busuk-busuk. Jadi tukang adan, cikana ke isukan masjid bakal 8 orang nu adan. Opat al-gorik anu moal busuk moal buruk teh gorik jalma maot diteuleum. Aya teu busuk kudu dikunclung. 5 nu moal busuk moal buruk teh asahiyu jelma berehan cara pada DPR. Nage kari miku ongkang dermawan. Awas tangan bisa kabur. Kalima anu moal busuk moal buruk teh sahajeuna hamilul Quran, penghafal al. Makanya di Parung Payung aya penguasaan Quran, Taluk Agung aya penguasaan Quran, di Salamanja aya penguasaan Quran, aya Datar Sawo aya penguasaan Quran, aya Rawa Bugis aya penguasaan Quran, aya di Pangasa Abah Farhan Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Bahwa ternyata budak kurang diasuhna lain ku Quran, diasuhna teh ku TikTok. Alatul malahi nyebar kemana mending. Media menjadikan anak kurang ieu terseupeun kana Quran, bapana antepan dengan alasan teu kaburu. Kang eta anak akang teh atuh papatan Quran teu kaburu. Bukan akang mah resep ngaji ka ayeuna kana mingguan teu kaburu. Cuma akang mah resep kana berjamaah teu kaburu. Cuma akang mah silaturahmi ka dulur teu kaburu. Cuma akang mah usaha ka ditu sarua teu kaburu. Dina ratul kaburu yut labu. Ayo tuh urang lebu. Arengkol dina parako gawe paur di poe kiamah malaikat nanya, "Kang rek ka surga heula moal?" Rupina moal ka bujeng. Kira-kira Bahaya.
terus eta budak urang moal ge berilmu sapertos banget sama Mah Hidayat lamun tina awalna teu diaoskeun heula Quran awalna teu diberikan pembelajaran kade mang budak amang tah min hakil walad alal walid salah satu asya ayu hasinas mah ida bulida wa ayu alimahul kitaba ida qala wurukan al Kang di mana budak amang cenah di mana budak akang ayeuna yeuna ngaosna nyaeta sailung-iluna nah ieu teh cenah di parung-payung teh ngaos Quran teh aya beberapa tempat mah teuing di mana cenah teh cing teh angkeun atuh urang budak-urang ulah diantepan kitu nah diantepan ku bapana teh pek teh angkeun sapuratina samistina budak urang teh bawa ka ajengan sok gadinya ulang aku sailu-iluna ting di mana ngarajina ting di mana kumaha ngajina ting ka saha ting kumaha pek ka dieu sapuratina bawa ka ajengan putra abdi kewajiban abdi darah daging abdi hakna kudu abdi papatahan ku abdi ngan abdi teu mampu abdi teu kaburu maka paksangakeun ka ajengan wakilkeun ka ajengan daena loba ajengan jadi wakil sakila pemerintahan eta mah sangakeun ka Kang Ahmad Kang Muhammad teh dibawa budak urang teh usia 6 tahun 7 tahun teh mangga sangakeun ka Abah Farhan sangakeun ka urang Teluk Agung Kang Haji Duduna sangakeun panggil ternyata ka Kang Ahmad ka Kang Badri tuh pangintennya di Kadu Pandak tah Kang Badri tah Kang Muhammad nyakeun putra abdi papatahan Kang Badri ditampi, mohon mangga ditampinya mangga kadinya nyakeun. Nyakeun teh nyangakeun unggul. Sakeun ka Kang Godeg tah. Yang urang teh, Kang Godeg teh ngauleung we. Komisi ya. Kang Godeg teh balik ka mana teh? Teu maung teh careuk. Mau urusan anak wah kurang parung payung wah gitu bojong lalang wah gitu Taluk Agung wah gitu dititik dipompa urang supaya diajar keikhlasan sebab keikhlasan menurunkan keagungan keikhlasan menghasilkan kesuksesan moal wakaya Fathul Muin pengarang daripada Jainuddin Al-Malebari kecuali setelah Akina mendapatkan Kifayatul Atqiyah berarti lahirna Fathul Muin legendaris pikir ke moncana dunia pesantren eta lahirna teh tina Kifayatul Atqiyah heula Jainuddin Al-Malebari pengarang Fathul Muin Akina teh horeng pengarang Kifayatul Atqiyah berarti fikih lahirna tina hate ikhlas seorang sufistik tasawuf we berarti kudu makana moal aya komisi-komisi terus sabatang NPO ilas batur oke paling ilas tak kabinabi nang lewatan jalan butut ke Ahmad Bios segitu jauh lagi mangga we gen bae balik puting ke Wios we beda datang ngaji teu dahar lagi Wios oh lagi deh mudah-mudahan sini balik keikhlasan pek burukan budak kurang sirasap karena Al-Quran pek teh taku Kang Abdul Karim tehnya disangakeun putrana tah karayana Kang Ahmad man patahan euy aing patahan tenang sabulana jelas jatah lain dari legislatif 30 juta bersih per bulan ya ayo pan bocoran kebagian pak ayo pasti desa biasa jadi para masuk gitu di papatahan ku Kang Ahmad teh euy budak Kang Haji Karim teh papatahan we budak teh tah ya jang naon mana geus naocan babi ieu tos alif ba tah mah cenah mang wi mah hayang kana alif lam mim langsung langsung dibuka alif lam mim na jeung Kang Ahmad ka alona dari raksasa ieu mah ieu jang ieu naon alif ieu naon lam ieu naon mim sok rangkekeun
naon ieu teh lazim musaqal harfi alif lam mim. Bener budak teh halus euy. Bapana mah goreng teh. Ngaji Quran itu. Lain goreng sibuk teuing mah. Uruskeun saja anyur atuh. Luar biasa. Ulang deui. Langsung cek eta budak alif lam mim. Wah, bapana langsung noong. Emang gitu ngajar mah teh cenah. Aya ge bisa ngomong kitu mah euy. Cing hayang nyaho kayak dituna jerona ilmuna kumaha? Ternyata Kang Ahmad ilmuna lain samanea. Yang alif teh naon eusina, lam teh naon maksudna, mim naon hartina, margi eta ayat mutasabihat lain ayat muhkamat. Dibuka tafsirna. Sarua jeung kaf ha ya ain sod, ha mim ain sin qaf. Eta merupakan ayat-ayat anu ngabogaan makna masing-masing. Kaf naon manana, ha naon manana, ya naon manana, ain naon manana, sod naon manana, aya manana. Apal tuh? Lamun amang apa manana, kaf teh naon, ha teh naon, ya teh naon, ain teh naon, sod teh naon. Heug bari apal manana, bari dibaca subuh 100, maghrib 100, tereh beunghar. Hayang tuh. Hayang dong. Oh, ka imah ulah di dieu. Yang gratis wae. Ikhlas. Mulai yang alif teh naon katu pak kaya mang teu terang yang lam teh naon yang mim teh naon dijelaskeun ku Kang Ahmad kenging nampik ti pangasama hidayat ramana kapungkur bahwa eta teh alif teh Allah, lam teh Jibril, mim teh Muhammad. Alif lam mim teh alifna Allah, lamna Jibril, mimna Muhammad. Gusti Allah miwarang Jibril nyangakeun manuskrip Al-Quran genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat Al-Quran selama 20 tahun, 20 bulan, 22 hari sebanyak 114 surat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayat dohir, ayat-ayat batin, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat. Yasin singkatan akronim kata manhutah cek urang parung payung. Yasin yakna ya ayyuha sinna teh insan. Jadi Yasin teh ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan bahasa Arab, bahasa urang nama, bahasa Indonesia mah hei manusia. Tau dilagukeun ke? Eta masih bewok. Yasin teh ya ayyuhal insan. Tuh nya toha tok nate salapan ha nate 5 jumlahkeun salapan jeung 5 14. Naon eta teh toha teh make nyebut 14 musabah beh dina pas urang maca Quran buka bismillahirrahmanirrahim toha bismillahirrahmanirrahim 14. Padahal saur Kang Badri eta teh toha teh musabah beh musabah nama dibuang anta toha utawi engkau paduka Nabi toha bagikan bulan tanggal 14. Oh. Mataku udah ngaji. Ari ngaji di mana? Di pesantren. Lain di Mbah Google. Di YouTube. Naon ngajina Hidayatul WhatsApp. Naon maosna kitabna I'anatul Google. Kacau. Makanya kawas di dia tuh aya pasantren, aya pangaosan, isuk sorogan, berang sorogan, terus narkiban jeung pesantren adalah salah satu anu murni, anu asli adalah pendidikan. Ya, punten lain nganapikeun kana masalah umum. Tapi jati diri anu mawa salamet dunia akhir adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kade amang ulah ceroboh karena masalah piahirateun, tapi
amang serius karena piduniaan buka sakedeng-kedeng mah kitab hikam ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alanti masil basiroti anka. Nah naonan ijtihaduka mamang serius bima duminalaka dina masalah pibeteungeun ai masalah pibeteungeun mah mun serius budak amang disakolakeun isuk-isuk mun saenyana bapana sibuk ngahirupkeun motor, indungna nyiapkeun bajuna, terus ninina nyiapkeun nabungna, lanceukna alat tulisna, bangtrut tojol di aki-akina di datang deui. Taya cenah jang nabungna, jang jajana. Sibuk sarea serius kana piduniaeun mah mun saenyana kana sakola mah. Nah ai barang kana pi akhirateun sore-sore wa taksiruka fi matuliba minka. Budak ngaji pi akhirateun taksir anjeun ceroboh teu memperhatikeun. Budak teh naik ngaji teh geus mah teh geus jajan ataupun encan teu diperhatikeun sailu-iluna eta teh dalilun sebuah tanda alam timasil basiro lolong nama tahate. Jadi kesimpulan sampai jasad tanpa sama Mama Hidayah beliau adalah ilmu agama. Siap bangkit ke agama? Siap ngaji? Siap sorogan? Siap ngaji Quran? Siap marhabaan? Siap salawatan? Kumplit. Siap nyoblos. Mudah-mudahan taufik hidayah tina kana manah urang. Amin. Jadi makana urang kabeh anu tadi dah hafil Al-Qur'an, nu moal busuk moal buruk teh anu pembaca Al-Qur'an. Salajengna anu maotna moal busuk moal buruk teh adalah man mata yaumal Jumat, maotna poe Jumat. Tapi lain keur ngadu hayang. Keur musuh protrek. Mama. Salahnya poe Jumat kita manggeus. Lain sahid sangit nama. Deui nu mata maot moal busuk moal buruk teh almaratu allati tamutu indal wiladah awe maot pras ngalahirkeun. Sapal ibarat mah bida mini pasiha. Jadi ibu-ibu lamun jasadna pas wafat mung busuk moal buruk maka ngarap-ngarap maot teh pas ngalahirkeun. Hayang teh Bu. Hayang teh. Alimnya. Ulah tuh mang aya. Pamajikan teh teu busuk teu buruk leungit pamajikan. Aya nu maot moal busuk moal buruk teh almadlumu jelema maotna didolim. Korban telu. Ngagoler bateul ayeuna beuteung ngagedean segede naon medalung tanya gedean dibawa ke dokter spesialis dalam, hasilnya diagnosa melaporkan perut bapak aman-aman saja, tapi kenapa perut saya ambruk-ambrukan? Dibawa ke ahlina dibeset berai dibuka aya kompor gas. Sagas kompor gas sekalian atuh jeung gasna. Madlum jalma maot didolim busuk moal buruk. Nganu indah di Pasekon seberang Urdoyong aya kampung aya hiji didinya naon cenah satu kuburan barang kagali ku jalan karena aya perpindahan barang digali teh eta jasadna ternyata teu busuk teu buruk. Seorang nini maot geus 7 tahun lami barang digali kain kapana teh teu busuk teu buruk bahkan wangi. Diteruskeun kata tangi naon amala si nini hebat luar biasa teu busuk teu buruk balah kain kapana ge wangi. Sugan tukang sholawatan biasa wae, sugan tukang sodako atara sodako. Nah, ona kuku hebat, benar diselidiki ternyata ibu-ibu eta teh sabar di pang nyandung. Kira-kira eta ibu setuju teh Bu? Ibu setuju? Balik teh ka imah amang boga ilmu pamajikan nanya ke kangtos di mana warung payung bojong larang aya naon pengajian haulan hasil pengajian naon tak kejong abdi mah lain hayang eta tadi ngaji menang naon oh nya aya dongeng naon dongengna aya jasad ini geus 7 tahun lami barang digali ternyata teu busuk teu buruk kain kapana ge wangi kain teh laki awewe ini pan maksudna apa ini laki awewe
nya abdi asa hoyong kitu teu busuk teu buru kang amal teh naon teh kang kabita kira-kira eta wagodek siap ngomongkeun siap ngomongkeun masuk lah bina hoipi datang ti binga bojo nyi cenah eta teh amalna teh ternyata teu busuk teu buruk teh eta teh amalna teh sabar dipangnyandungkeun barang pamajikan diomongan kitu langsung hari teh keneh melak cangkeng kang abdi mah kajeun buruk kira-kira gitu kira-kira gitu sarua di mana-mana ge nya matak mang ai kabojo tong sok nyiksa kabojo mah kudu diempok-empok lamun bojo nyarekan tong sarua pada nyarekan deui cicing we mah dicarekan ku bojo mah tari mah tadah we bojo nyarekan ka amang akang mah cing we naon itu neng gelis tuh tinggali batur geus ngeun imah batur mah geus ka Mekah namahan sawah ngalegaan imah ari akang kemajuan talamun pamajikan ngomong gitu cicing tuh ngomong nah make tuh ngomong beuda nyana gitu tuh nah ayo ngawek-wek tong ngajawab cicing we dawe manye gitu tong saruan atau awe nyarekan urang nyarekan ieu sarua burungna antepkeun we geus 2 jam karak urang budak neng atos nyariosna geus bios mah akang nyari ope kadinya neng cek aneng akang cenah teh kamajuan atuh nya ada bukti kalau tak kulutuk kitu nya lamun nyari langsung urang teh Allah cek saha neng akang teh kamajuan atuh da bukti tinggal ya ari eta budak 13 di mana pan langsung keom deui kitu patut diomongkeun bari langsung seuri deui mah nah langsung beudang deui nah ya cair ngomongke saruana jeung bojo mah awas bu balik ka imah babatan salaki tong saruana jeung awe makeun baik ngelehan we ngelehan pamajikan mah ngietkeun sayur asem asin teuing imah ngomong teh neng itu cai laut saya belum kenal wajah galak gitu ka bojo kanjeng Rasul kaseneng natilu 1 taatur 2 qurratu aini fi salat katilu kanjeng Rasul seneng teh laib alias cenah heureuy jeung bojo di bojo mah heureuy we empok-empok we oh ayo karunya kalau jauh mah karunya tuang dia kos berong rocot ya yang komisi batang jeung bojo ulah saruan neng kupingkeun saur saha akang teh kamajuan atuh eta bukti aya eta budak 13 menang saha da moal 13 kitu mah teu mundur maju mah baik ulangi deh mudah-mudahan diberi ilmu manfaat kembali ke nu tadi pokok bahasan jadi urang ieu nyaksian ieu haul salah satuna ngeunteung bahwa geuning guru urang kersama Mah Hidayat sareng Umi Hajah Fauzia eta figur daripada suri tauladan daripada keagamaan beliau adalah berilmu atau urang kabehan ge sing dibere ilmu sing dibere ilmu ulangan sapopoe teh neangan piduiteun ayo we ngantor udah ngaji kali-kali DPR-nya memantahan sorogan setinggi-tinggi bango berterbang pada suatu saat kembali pada lutut misalnya jabatan luhur kumake kurang kudu inget kena background asal kita adalah santri maka kudu daek ngaji jomblingnya
Kena mental. Ya mang, aya dongeng. Aya hiji lalaki datang ke Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa teh seorang nabi anu pakir sejati, calik dari masjid tiap hari, baju nangan ukur hiji bari teu boga istri. Nabi Isa alaihi salam anjeunna hiji kali mangsa kasumpingan hiji pemuda. Barang datang eta pemuda ka Nabi Isa, hoyong ngarencangan Nabi Isa, wahai Nabi Allah Isa, kaula teh seorang pemuda anu hoyong ngarencangan salira. Si Nabi Isa mangga hoyong ngarencangan kaula. Terus tos ngarencangan kitu pantolako pantahaya ila syatinahrin, terus lalumpangan dua nana Nabi Isa jeung rencangna datang kana hiji pinggir sungai di urang mah Cibuni teh. Kabeneran waktu hari tengah mulai ada berai-berayan siang, mulai lapar menerjang, langsung hoyong sarapan, cari ke pinggir wahangan, calalik duaan, muka perbekalan, coba buka eta perbekalan barang berai dibuka, dina jero celageng kantong keluarkan kadaharan, ternyata salah satu argipah ayat tilu apem, kurang mah ngalogatan rogip teh apem, dina sapalik grugot mah rogip teh kokoh roti. Dibuka we tak diurang mah meureun tilu apem tilu roti. Barang dikaluarkeun eta roti aya tilu, aya roti hiji kadua katilu. Cek Nabi Isa kaula nyandak hiji, cek si pemuda kaula oge nyandak hiji, sesana mah hiji deui. Dituang ku Nabi Isa seep, dituang ku si pemuda seep. Akhirna Nabi Isa angkat kana pinggir kali, anjeunna cuci panangan, teras ngaleueut tina eta cai wahangan. Tos nyucik ayeuna panangan, tos ngaleut tina cai wahangan, uih deui nyamper kanu tadi babaturan. Barang sumping kana tempat cai babaturan, sesa roti nu hiji eueuh. Teuing kusaha eta di bawah. Apa? Nabi Isa langsung naros ka eta si pemuda, man ahodar rogib, saha nu nyandak roti, lain jujur. Pakola la adri duka tuh tengaku disidangkan dalam dengar pendapat dengan Komisi 3. Kemana perputaran agregat daripada 349 triliun? 349 triliun kemana DPR? Cek eta anu ditanya lah adri atuh duka. Kacau rencang Nabi Isa ieu cong kabeh ngaretkeun ke jas hideung. Oh aya mah amanat. Ulangi deui lah adri teu terang. Aduh bios cek Nabi Isa ari anjeun teu apa mah, tapi Nabi Isa geus teu bahwa eta jelema nu nyanakna nasaha deui atuh. Dan apa permasalahan di wati manehna? Udah marayat leutik. Betul. Papat penasihatan Kang Badri. Oh, jeung Kang Ahmad ieu mah digendeng ku ulama moal ieu mah adil ieu mah amanah ieu. Aku sebab rencangan we sing kuring ngarencang pungkur Allah. Teu asa-asa. Sugan we namahan. Komisi. Cicing ah. Jangan nyakowa. Tenang. Ulangi deui. Jadi anjeun teu apal. Teu terang. Oh, nyakeun atuh ai teu apal mah. Ayo urang berangkat ngalingling ka tepi semiring ngelanglang ka buana panca tengah. Mapai perjalanan sisi wahangan. Kaendahan desa-desa cenah di perkampungan ditinggalian kuduaan beras ka sebuah palataran ningali hamparan hijau na cenah perkebunan anu indah nian. Ditinggali dirinya aya hewan-hewan, salah satu aya kijang mencek jeung dua kambing keur ngangonan. Barang sumping Nabi Isa alaihissalam dasar Nabi mukjizatna luar biasa. Eta satu ka anu dua kambing teh digoroan salah satuna nyamperkeun ka Nabi Isa. Seekor kambing datang ka Nabi Isa, langsung ditewak ku Nabi Isa, langsung ku Nabi Isa dicekelan, langsung dipuencit ku Nabi Isa.
geus dipencet langsung kalinya dikuliti, geus dikuliti disiapkan pembakaran, langsung kambing guling. Ke 8 ngomongkeun daging. Disiplin salah eta. Pas belah mana ada eueuh. Tadinya kumaha tos kitu cenah salajengna teras eta kambing guling teh dibakar, tidak pembakaran tapi ka mateng, geus mateng teras ditaruang. Tadi mah rogib alias apem roti eta mah sarapan. Air mah langsung makan besar. Langsung eta naon cenah kambing teh dituang kuduaan Nabi Isa jeung rendangna. Barang tos jadi tulang belulang, eta tulang belulang kambing ku Nabi Isa dikumpulkeun bari dicariosan dasar Nabi luar biasa mujatna. Sauh ka Nabi Isa, kumbitilah, hei tulang, nangtung maneh kalau idin Allah hari takere langsung mang jelek-jelek. Eta kambing anu geus di kambing guling anu geus aya di sate-sate kuduaan eta geus dituang hari teh langsung kembali hirup deui. Eta ieu mah si pemuda langsung geblek. Lamun urang Jamal mah bagoy. Lamun bedus. Urang Cianjur kota euleuh-euleuh. Urang Purwakarta urang Karawang buset. Itu lamun orang Bogor geblek, lamun orang Jasinga Bogor kaget teh tarang ngomong tah kitu ya. Ibu-ibu lamun kaget lebih parah. Aya kaget we ibu-ibu mah bari ngajiri teh sok nyebutkeun bobogaan sakit. Teuing naon? Oke kitu lah si laer. Kaget. So Nabi Isa naros ka eta pemuda. As'aluka billadzi araka hadir ayat. Hei pemuda, jawab ku anjeun sejujurna Gusti Allah geus tingalikeun ka anjeun mukjizat anu asalna daging cenah geus geus didahar, tulang geus jadi belulang, langsung bisa hirup deui. Jawab ku anjeun. Kalawan dat Allah anu parantos tingalikeun ka anjeun kana hirupna ieu tulang belulang jadi hirup deui, jadi kambing deui. Jawab, man ahada raqib sar yokotroni. Cek kata si pemuda la adri duka. Jujur dewa. Kamana propos leungit. Kode. Teu jujur. Teu jujur. Ya, sekeuna Nabi Isa wios atuh hari teu apal mah. Hayu urang mentas, urang nyebrang. Ditingali wahangan Cibuni membentang tanpa jembatan. Dasar Nabi, urang lempang, urang ka ditu urang lewat, cek si pemuda kumaha bisa lewat cicing lain jeung hansip ieu mah. Cekelan langsung leungeun pemuda pamasyaya alal mai, langsung berangkat luhureun cai napak sanjang tanpa jembatan jiga engkang-engkang. Set ke belah itu. Kata si pemuda sepanjang dina jembatan dina luhureun wahangan. Sieun tira lemah. Lewat ke belah ditu salamet. Saur Nabi Isa billadzi araka hadil ayat kula rek nanya ka anjeun kadua kalina demi dat Allah anu geus ningalikeun ka anjeun ngadohirkeun kana ieu ayat mukjizat lewat luhureun jembatan lewat luhureun ayeuna wahangan tanpa jembatan tanpa ceragenganan ti judali teu tigebrus cing jawab mana hoda rogib saha si nyokot roti cing eta si pemuda la adri duga ngaku deui Matan kade mah sosobatan jeung ajengan, sosobatan jeung ulama, sosobatan jeung habaib hari amak sok kianat ka ajengan. Ngagabung jeung ulama, ngagabung jeung habaib aya lila-lila habib eueuh si amang ngaku habib. Aya di layar. Kacau. Ulah gitu, komisi biasa. Pas. Sok kiana. Jadi anjeun teu ngaku, teu kaula mah da lain kaula, geus teu nanaon. Nabi Isa sabar keneh wae, nista maja katiluna. Berangkat eta Nabi Isa menuju sebuah gua. Barang masuk ke jero gua, caralik duanana, langsung Nabi Isa ngumpulkeun pasir, ngumpulkeun taneuh, membentuk gunungan-gunungan, gundukan pasir. Jadi tilu gunduk, sagunduk. So Nabi Isa kundahaban, hei pasir, hei taneuh, jadi emas. Nabi mang ieu. Lain kaleng-kaleng. Hari tak kene menjelma eta kumbu jujat Nabi Isa tilu gunduk pasir, tilu gunduk taneuh jadi emas. Cek Nabi Isa, tah ieu emas geus jadi tilu gunduk ya.
sulusun li, sulusun lak, sulusun liman ahodarogim. Sepertiga jang kula, sepertiga jang Andika, sepertiga jang nyokot roti teh ya. Cek si pemuda, anak ahadun. Kalau dijebak mangga, aku. Hari ayah komisi apa? Sepertiga jang kaula, sepertiga jang Andika, sepertiga jang nyokot roti. Cek eta si pemuda teh abdi nu nyenak roti. Makana sok loba kajadian kitu mang di lemur eta. Urang keur mencit domba kurban. Kanyuta eueuh. Langsung cek kiai, nu nyokot kanyut domba sing bisul. Berarti mangga. Matang deg-deg dunia kopah. Penghana dermawan berehan ulah sokaroret ulang parung payung atuh ulah koret bereh berehan ulah koret alhamdulillah berehan mau tinggal di ayah cai ayah jauh ayah meser atuh ayah kopi ayah tinggal di kayak meja kopi susu cai herang kabeh jang beuteur salajengna jadi anjeun nyalak roti sumuhun geus lah cing Nabi Isa maka kabeh jang amang bagian amang memang nu amang anu kaula ge jang amang atuh tadi teh ada yang nyalak roti amang pan mawar hage jang amang kabeh pakulluhu laka kabeh jang anjeun ngan satu catat kaula moal hayang babaturan jeung amang dasar jelema teu euceun ka mun mangga wios ada amang tanggeus dikutuk ku guru ku Habib make wios mangga teras kudu sadar karena kesalahan kunaon guru ka urang make teu ngaridoan kunaon cenah ajingan ka urang make ngabenduan ulah sombong ngajauhan diri justru amang kudu rumasa karena diri pribadi bahwa aing loba kasalahan. Alhamdulillah alumni daripada pesantren itu pesantren Al-Huda Parung Payung Bojong Larak sadayana kompak bersama termasuk penginten yaitu abahna oge penginten wagodegna sadayana kompak bersama ngadukung kana ieu acara demi tercapainya acara haolan mudah-mudahan sadayana ieu perjuangan si aya dina panampia amin. Oh jadi nu ku amang hanya ku amang atuh cuma amang kabeh mana lain sedih lain ayeuna sieun kalakah cicing we ungah diberi emas 3 gundu geus kitu kumaha langsung nggak bisa berangkat si pemuda eta ngaheuleng ngadaguan emas 3 gundu keur cicing kitu pantaha ilaihi rajulani datang 2 lalaki anu angker 2 nana wa fil magoro wa mahul mal bari eta si pemuda pertama tadi keur di gua bari kenyang hareupan eta harta datang 2 laki angker kacida paroda ayahudah minhu wa yaqtulah ente keur naon dieu ieu abdi teh keur ngantosan ieu harta abdi naon ieu emas 3 gunung we emas 3 gunung we cik eta 2 pemuda teh juk ayeuna lalaki teh aku mangkeun geus sia lah sia teh aya nyaon-naon ku aing mah podaran ayeuna teh nuduhan maju rek modaran si pemuda langsung angkat tangan tenang nyantai damai maksudnya kumaha anjeun hayang lain hayang atuh aya hayang mah kudu make mehan urang bagi 3 we biasa kasus oke lah geus digerebeukeun jadi bagi hasil bagi hasil teuing ya gitu tenang lah yang penting urang kabagean tidak akhirnya kasus nanti menguap nih ke mana dari sosok kali itu kadieu kabagean ayatnya gitu orang parung payungnya amanah tuh liu dirinya jadi kuma urang bagi 3 siap atuh aing kitu urang bagi 3 bae ngan urang ayeuna pan geus lapar ieu kumaha maksudna cek anu 3-an urang ayeuna musyawarah sanuduaan cicing nungguan cenah ieu emas anu saurang mangkat ka pasar pulang bareng meuli cenah kadaharan hayu geus langsung berangkat saurang meuli kadaharan teuing leuk meuli martabak
deui rek meuli naon ngan di jalan mikir cek manehna aing euy rek mamulikeun kadaharan laju aing mah mikir eta emas anu 3 gunung lamun saurangna masing-masing sagunung atuh saeutik sewang hai mah hayang menang ku aing kabeh hayang dapat ku aing kabeh kumaha carana wah aya ide geus ku aing rek dahar ti heula maka aing rek balanya 2 porsi jang si jelema nu duaan rek diracuneun datang urang kana tempat peristirahatan bayar ku aing di Paraban paeh sarita duanana geus aing harta soranganeun tidinya eta nu duaan di jero gua ge sarua mikir cek anu duaan euy ieu 3 gunung dibagi si hiji masing-masing hiji sewang saeutik coba lamun 3 kuduaan mah hiji setengah lumayan meureun keban si kedah hayangeun meureun geus datang popeng banyak jadi masing-masing urang ieu hiji setengah sewa eta rencana kitu diatur itulah adalah dunia geus beres ngobrol kitu tah datang ka si jalma anu kabalanya ka pasar teh barang datang-datang geus dahar we nama ngan membawa 2 porsi makanan nu geus meunang ngaracunan datang ka jero guha luak liuk eueuh sasaha nyumput di nu bala barang keur lengah si pemuda anu tadi karek datang bawa kadaharan dipepeg kuduaan maot pada harita geus maot tah sia modar ku aing yen 3 gunung hiji setengah sewang langsung orang lapar ya dah barang dibuka langsung makanan dalalah duanana kanu diracunan maut pada hari akhirnya kabeh perlaya batunyang-tunyang teu ngarasaan dunia mata pantes cek sair aroto libat dunia wa intola umruhu wa nala minad dunya sururon wa anhum kabanim bana bunya nahupa akomaho palamas tawa makod banahu tuhudima kaulah merhatikan kajal manus selalu neangan dunia pokan api akhiraten wa intola umru sanajan panjang umur wa nala mina dunia memperoleh karena dunia sukses luar biasa kabeli sawah lega kajian imah lega jeung kaboga duit berjuta-juta Toyota Honda sadayana aya pemajikan cantik jelita sururon bahagia wan uman ayeuna poya-poya tapi eta sarajan dina buktina ciga kaya raya kabanin bana bunyana pakoma teu beda seperti jelema ngabangun sebuah bangunan rumah geus tingawitan pondasi taekeun bata langsung dicor langsung disuhunan langsung digranit langsung diplester langsung ayeuna diaci langsung dicet geus beres tuhud mah dihancurkeun deui nah mah dihancurkeun deui nya amang geus beres ngabangun ai barang geus kada-kada setengah tahun torojo teh maot teh amang atuh berarti imah amang duka amang dibangun ternyata jang maru eta teh mah aduh pasti nyeri eta amang sok ka jero kubur ngadukur badan sakujur sorangan teu boga batur bari pilatung ngajarikeun makanan empuk kana 2 mata amang tadi jero kubur ternyata imah amang anu meunang cenah ngabangun amang dengan eta ternyata dieusian ku batur pamajikan amang kawin deui ka batur dieusian ku batur ku salakina eta nya hiji jeung pamajikan amang euneuk-euneuk luhur kasur lain amang sorangan di jero kubur babak belur untuk itu ketika orang terlepas ngabangun imah teh wayahna kun aya niat neng akang mah niat imah teh sugane sodakoh jang maru aya teh nu kitu moal aya nu kitu makana berarti pesan spirit dina ieu pertemuan rek amang jadi pegawai negeri rek tukang usaha heug bae teu naon rek beunghar mah heug wae ngan kade ulah poho fi akhir alhamdulillah hasil ternyata pegawaian ngasilkeun gajihan kadang-kadang dipake nulungan ngaberesan ciragan non tentang permasalahan alhamdulillah jadi dia Luqmanul Hakim ditaros menjadi putrana ya abadi ayul hisofil insan khairun wahai bapakku perilaku alam apakah yang baik dalam manusia ternyata seluruh hakim aya 5 perkara 1 adin kudu pageuh agama 2 wa dunia kudu boga dunia agama unggul teu didukung ku dunia maka eta teh bahaya dunia unggul teu ingat kana pasantren jeung agama atuh karib eta bahaya berarti di dia terjadilah koneksitas kedua-duanya yaitu saling dukung nu boga agama didukung ku nu boga dunia ulah poho kana siap ngaji
Siap ngaji? Siap. Insya Allah. Alhamdulillah, Al-Huda tempat bersemi para santri, Taluk Agung tempat bersemi para santri. Santri, pandangku kiai, pandangku para wargi, pandangku tetanggi, ternyata makhluk yang paling indah adalah santri. Hidup santri, hidup. Hidup santri. Hidup santri. Subuh kodok ada itu. Pan pengalaman. Mulai deh. Ternyata community yang paling bahagia di dunia adalah kehidupan santri. Beliau pengasal Mama Hidayat muawak jadi ulama angin tina dunia santri heula. Alhamdulillah parung payung ayah pesantren. Urang kembangkeun, urang dukung, urang doakeun ieu cenah pesantren tambah-tambah istiqomah. Amin. Kang Badri di kadu pandakna, Kang Ahmad di dieun raskeunana, Taluk Agung para putra-putuna. Di mana wae nu ngajalankeun pesantren sing tambah-tambah maju. Mang lamun hayang apal paling indah kehidupan adalah dunia santri. Santri mah teu pakar pikir nek jadi naon isukan teh yang nyaho. Teu hayang nyaho santri mah. Lillahi ta'ala we ka Gusti Allah. Golongan ahlullah sakinuna tahta majadil aqdar. Ahlullah, ahlina Gusti Allah mah jalma anu sakinah, sukun, nyaman, tenang, payuneun takdir. Menghadapi apapun siap. Eta santri. Teu aya sukan santri mah gelisah, resah teu aya. Sok amang, ibi, hayang sare tibra kudu di kamar, kudu make spring bed, bed cover, lampuna down lights. Bari parfumna. Bari cenah lampuna temaram down light, bari make hordeng indah, bari make selimut, bari teu boga cenah urusan-urusan. Kakara amang jeung bojo sare tibra. Santri hayang tibra sare teu kudu kikituan. Teu make baju harapun kokoh kene. Hidup santri. Hidup santri. Santri di mustaq tina bahasa Inggris suntri. Suntri kan ai bahasa Inggris manipu dibaca sun macana san. Ditulisna one macana wat. Ditulisna new macana new. Eta dalam bentuknya berarti mufrad, zaman nama pakai s news. Pluralisme. Nah, kata bahasa Inggris nipu. Suntri macana santri, non ai sun dibaca san matahari, non ai tri nomor katilu 1 2 3. Berarti santri matahari nomor katilu. Saha nomor kahijina anta Samsun Rasul. Saha nomor kaduana al ulama warasatul anbiya, para ulama. Sedangkan anu katiluna lamun can cari ulama naon heula. Hidup santri. Hidup santri. Buduk. Eta mah awas ulah nyebutkeun buduk eta batik surga. Batik surga. Matak bising kayak di koek kiamah aya malaikat nanya, "Hei, urang paruh payung, mana pernah pesantren teu?" Pernah. Nu bener teu kudu dijawab deui eta malaikat tinggalikeun bujur. Oleh tong yang bujur C1 Mila. Mudah-mudahan pesantren ini tambah berkembang. Ya, adalah di dia pondasi di dia pesantren pengajian. Maka teraskeun ku para putrana, teraskeun pangintenkeun ku alumnina, dukung ku alumnina, dukung ku masyarakatna. Mudah-mudahan ieu beliau pangarsa Mama Hidayah sareng Ummi Hajah Fauziah. Innal mayyita la yabshuru ba'da mauti bisolahi auladi. Sesungguhnya mayit di jero kubur niscaya keur bunga, bakal bunga bisolahi auladi kusabab solah ejreug bala putrana. Putrana raira-rakana sarayana kompak saling dukung. Agamana pek pada majukeun, keduniaanana pek pada rojong. Insya Allah. Siap kompak? Siap. Siap berjamaah? Siap. Jurumiyah ngalaporkeun Pak Ahmad Domatu patakunu alamatan lirofi. Domah berjamaah, takunu eksistensi domah berjamaah alamatan menjadi sebuah identitas lirofi luhur darajat. Lamun hayang luhur darajat, kudu kom. Kudu berjam, kudu bersat, ulah cerai ulah ayeuna berpisah. Dina naon bersatuna bil ismil mufrad. Satu isi mufrad tauhid Gusti Allah anu tunggal. Dua jamek taksir, non ai jamak ngariung, non ai taksir pecahkeun halal haram, pecahkeun sunnah bidah, pecahkeun hak jeung batal alias pengajian. Tilu jama muannas salim, ai jama teh kumpul, ai muannas pemajikan, ai salim teh soleha, pemajikan kudu soleha. Non ai pilil mudore, ai pilil teh aktivitas, ai mudore teh eukeun jeung bakal.
aktivitas nu keur jeung bakal kudu lam tasil beri sayun ulah aya sayun anu ceuk kitab itisom dinun bila bid'ah qalbun bila suklin amalun bila apa nafsun bila sahwat tu ngarti cenah agama ulah kacampuran ku bid'ahan qalbun bila suklin hate ulah lobam naon cenah ka istiqol hal-hal teu para ruku amalun bila apat amal urang sapopoe ulah aya pancabaya dohir jeung batin kade oge nafsu bila sahwat nafsu urang kade ulah condong kana sahwat margi nafsu cek laporan kitab Hurbuti sarah mudah ayat 7 mutmainnah mulhimah solihah rodiyah mardiyah lawamah jeung amaroh anu jahat dua lawamah jeung amaroh anu lima mah soleh soleha bagus komo mutmainnah mah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli bi ibadi wadkhuli mudah-mudahan mereka masih turun ke urang ibadallah rijalallah Obat tanah mama jeung umi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.